nih jadi pangagulan nu jadi inung bapak, anak aing jadi sarjana, anak aing jadi sarjana. Der we kawin. Diria-ria deui wae. Nangap jaipongan, nangap wayang golek jeung sajabana eta ge nu boga numun eueuh elektunan. Organ tunggal jeung sabajabana ngawinkeun jadi anak. Menta nagih kanu jadi anak. Moal. Geningan ece ibu tempo bukti mah geus kawin budak ulang tari nama-nama gening ka pamajikan atawa ka salakina gubrak ge anu jadi anak boga anak da disebut incu inung deui nu ripu. Kasadayana ece bade bebere anu kotor disimpan anu balak nanti sabukeun anu bahe anu kotor lagi tangtos dilapunkeun Dedeng kumaha ece alhamdulillah ayeuna mah ece teh nyase aya geus beberes di karaton mah jongjon itu sagala beres mah aya geus sagala beres mah ayeuna ece teh jongjon semuhun ari geus jongjon mah kieu pan ece bisa update status aduh eta beres bisa meureun ece teh video kalande jeung si bebeb wah beres ce regreg ati tos nya atuh kieu ge ece mah loba bebebna ayi seueur bebeb ece loba nu bogoheun ka ece mah ayi saha wae alhamdulillah ayeuna mah ece teh jadi payu nya aya geus kieu mah pan ece teh geunah update status teh ayi nya nya atuh nya ari geus nase mah da jelema ayeuna mah lamun teu nyeun status sapoe teh kaligata awakna teh ayi atuh jigana teh nya sok jelema ayeuna mah keur di mana rekamana keur kumaha dijieun status jelema ayeuna mah nya semuhun keur dahar dipotret heula dijieun status keur di sawah dijieun status keur moe ranginang di statuskeun jelema ayeuna mah nyai laras karaos tong borok kitu ayi kaca rek ngaheujeun dijieun status oh kitu ce majar teh OTW ngawelu cenah ayi nya jelema ayeuna mah rada teu kitu kumaha tuh da ayi jelema ayeuna mah unggal poe ngoprek HP nya ayi nya jelema ayeuna mah teu leupas ti HP zamanna HP ayeuna mah unggal poe HP teh dideuleu nyeun status hayang dikepoan ku batur telat kanu teu naon ece ibu bapak emak aya nyeun status mah eta mah hak ngan anu jadi ulah teh kade statusna kuduna leres ulah ngalanggar karena undang-undang ITE ulah ngahina batur komo sara manyayi semuhun tai urusan pribadi komo pasya jeung salaki matong disetatuskeun ulah eta teh sarua jeung ngabolekerkeun liang tai sorangan nya atuh omat ibu bapak lamun pasya jeung saha wae ulah dijieun status laras ayeuna mah zaman teknologi canggih bakal nyerahun batur teh kana persoalan urang wirang we keluarga urang nyai anu tadina teh nya omong ngahina ka batur mah ieu sabab naon tina jari-jari bisa berujung jeruji dah laras bahayana teh ayeuna mah sabab aya undang-undang ITE teh nyai aya nyeun status mah kitu we nu aralus semuhun anu pikaseureun nyeun status teh ulah piamekeun batur motivasi keur batur nyeun status mah nyai semuhun pecontohan batur ulah kitu teh jelema nyai eta mah cuma umajak we nyai da tungtung nama kumakara pribadina
sewang-sewang eta mah nyai ngan kalah tiasa dewasa we panginten ulah jadi korban teknologi. Urang teh kudu bisa teknologi diatur ku urang cing wijaksana ngamangpaatkeunana nya karena hal-hal anu positif dari HP mah ieu atuh ti mimiti urusan haram jadah nepi ka urusan sajadah aya komplit umatak mangpaatkeun ya HP teh demi kepentingan ibadah luyu jeung pancen urang hirup di dunya nyata moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lianti keur ibadah sok mangpaatkeun ya HP teh jadi ibadah nya teu saeutik anu pira tina media teh nya loba artis-artis anu pira menang barokah tina media sosial teh nya rek TikTok mah rek YouTube mah wah loba pisan kari mikirna kari tafakurna urang ngamangpaatkeun demi kamaslahatan ulah jadi kagorengan nya aji kitu jeung teu saeutik anu beunang mencana tina media loba salaki pamajikan anu cerai gara-gara media nya apan kapangih teh geuning tina HP nya ieu loba nu matak cing tiasa ngamangpaatkeun we oge ka bapak-bapak lamun boga selingkuhan cing apik aya tipna cek meh teu pasea ieu lain naon nya meh teh pasea lainnya pojok-pojok kecil mah lain hapus pesan nya apan loba ieu teh dulur-dulur urang anu tutup akun gara-gara kapangi hapus pesan sebelum pulang apa aja tina media teh nya ieu nya kitu aya positif jeung negatif di dunya mah nya ieu kawan aya positif jeung negatifna gumantung kana urangna semuhun heuda ayeuna mah jelema teu da hudang sare ngoprek HP meme sare ngoprek HP sok bayangkeun ku ayi komo keur eling mah kadang-kadang anak pamajikan salaki mah diantep HP we dioprek moyek we na HP nya jelema ayeuna mah ai kana positif mah teu naon ngan eta lolobana negatif ai kitu nya salaki gering keur ngajoprak dina kasur pamajikan ngadon ngadepo salaki gering ngajoprak teh lain buru-buru dibawa ka puskesmas salaki gering teh jepret dipoto heula make jeung disetatuskeun nya di dinya teh kasiannya suamiku aduh muntaber mencret ya kasihan kababayan wae GWS ya sayang aduh naon GWS artina gera wapat sia teh menyan tah modar ka salaki meureun hayang kawin deui manehna jigana salaki gering teh ngadon temak Zeus loba nu tege jebur ayi apanan aya nu beak imah tina selot kade ibu bapak nya kade nu beunghar tina judi nu beunghar mah banarna we anger urang makan tempo bangkrutna we nya heuda eta mah istilahna geus jadi naon disebutna teh sindikat ayi supaya orang bangkrut kaituna orang unyam-inyem nyinyem teh geuningan ka bank emok ka bank online hutang deui pada eta keneh teh ieu jaringanna mah supaya orang bangkrut kade ece ibu bapak kade da agama mah teu salah aji teu salah agama mah delecing yakin kana kebenaran maha benar Allah dengan segala firman-Nya nyaram teh nyaaheun ka urang teh pangeran teh nya tinggal urang kitu deuleu ayi alhamdulillah ini mah ece bisa digawe di karaton ayi bagja ece teh ayeuna mah kaangkat harkat derajat ece salaku kaum wanita gaji ge ece mah badag ayi euna mah
Aina nepi ka reuncem ning eta. Rencem katingali meureun ku ayeuna mah ece kabeli pelenis. Kabeli ece teh ayeuna mah gengge wae mah mun ece lempang teh disada wae kerincing kitu. Make gengge ayi. Nya mata ece mah ayeuna mah eureun jadi penari teh ayi. Oh. Nya Ai baheula penari naon eta? Penari naon? ece teh jadi penari mamah dedeh komala baheula mah. Aduh, beres. Nya kungsi di Mang Nong oge di Abah Namin. Ya, di Ece teh jadi penaringan kapok dari heurean wae ku si Nong. Cunihin eta mah. Nya diculik wae ku si Temon ece teh. Nya mata ayeuna mah ece bisa digawe di dieu teh alhamdulillah. Kaangkat harkat derajat kulawarga ece ayi. Nya alhamdulillah heuda ece mah baheula mah goreng nasib atuh ayi. Goreng nasib kumaha? Goreng nasib ece teh baheula mah hirup nyebuguh ning hirup sorangan da keur dikandung 3 bulan kupun biang teh ece teh geus dikantunkeun kupun bapa. Dedeh teuing eta. Jadi ece gubrak ka alam dunya teh apa dipameunteun jadi kolot tuh jadi bapa. Jadi anak yatim ece teh ayi. Leres. Nincak umur 8 tahun 3 tahun pun biang ngantunkeun. Alah, di mana, Ce? Pun biang teh ngantunkeun maot ayi. Di mana? Maot teh kebeneran di sawah. Oh, enak keur naon atuh cenah. Nuju ngaramet kabentar gelap. Alah, keur hujan meureun nya. Nya keur hujan ngaririncik ai batur maruli kaitu meureun da sieun. Momohan di tetewang atuh. Yang meureun ngangeuskeun hancang ada kul we. Kagok meureunan kikiane bari tetongengan ayi bari ngaramet teh dong ngaramet maka bege nongeng. Nya eueuh nu nangkarak ngaramet mah. Nya teu aya atuh. Mah nya ngaramet kieu ayi itu. Atuh. Nya ece teh kieu we eta mah ngaramet keur diramet urang ieu nangkarak mah. Ngaramet we aya teh ece teh kieu bari tetongengan pun beang teh meureun. Nya pasti kitu. Ari gelap peureun asa ditangtang ayi. Pedah naon? Guludug teh asa ditangtang. Aya jelema totongengan wae. Ya heueuh meureun. No eta mah buludog teh ayi. Alah, naonana ece? Cungcurunganana. Alah. Nepi ka tutung cungcurungan pun biang teh saurna ayi. Karunya teuing. Geseng. Euy, Kumaha we jabrig. Tutung. Ketang ayi da cungcurungan mah teu dibentar gelap ke tararutung ayi nya. ada cungcurungan mah goreng nya cacak tara kapoe teh hideung. Tanu seuri tutung teh ayi. Hampurannya kanu seuri. Anu abi ge goreng patut. Nya. Kitu ece eta ayi ece teh. Jadi ece teh nya kitu teh umur 8 tahun teh geus berkelana ece teh. Ngadu nasib meureunnya. Ngadu nasib ece teh geus ngalanglang buana. Kamana wae ce? Fungsi ece teh teh di Lempang kayaknya maksud mereka stasiun Cikampek. Oh, Lempange dina nya ece teh teh baheula mah jalan mancur keneh harita ieu. Sawah hungkul. Sawah hungkul di sisi pada harita teh inget keneh beres panen meureun. Jarami. Boro-boro mobil nglaliwat baheula mah tara aya ka dieu teh ieu. Nya paling gore roda sapi we baheula mah. Ke Lempang we ece teh ngaliwatan tumpukan jarami urut panen. Umur 8 tahun. Eta mah ieu gerung-gerung taya motor ti tukang nyampeurkeun ka ece. Doh. Gajeleng teh lalaki tiluan. Terus kumaha ce? Gusti aing direjengan ditewak ku tiluan. Digebruskeun kana tumpukan jarami. Doh. Gusti aing keur umur 8 tahun geus aya nu merkosa ieu. Beuna nasiban. Dina tumpukan jarami aing beunang teh ayi. Mata ayeuna lamun nempot tumpukan jarami teh gebeg cenah. Oh, trauma meureun teh. Ting trauma ting hayang deui ece teh. Dedeyeun meureun eta. Diperkosa ku tiluan. Beres merkosa inget kan eta mah mere duit 1.500. Allah, eta. Kudunan meuli 500 ewang. Lain ditarima we nya. Jadi tarima we da butuh ayi. Keur ka stasiun. Jak jajan. Umur 12 tahun geus diperkosa deui. Aku saha deui? Harista mah ku supir angkot ayi. Ai. Jeung ku supir truk. Diantai aing ku genepan. Beres merkosa mere duit harita teh 100.000. Doh. Alhamdulillah harita merada gede ayi. Kajeng alhamdulillah sagala eta. Nya. Darek teh kitu kumaha cege-cege ece teh jauh ti ulama. Jauh tina didikan agama jeung dari agama atuh ngapoe aing jadi perkosa ayi.
da eta we hasil diperkosa teh kabeli kontrakan opat. Lain hasil diperkosa geus pagadagan we. Maka jeung boga warung sagala rupa. Aduh. Matak warung eta mah ku ece dilani. Naon? Warungna teh warung si Geboy. Nya boga warung ece teh disemplo dinya. Warung goler. Nya. Ayeuna ayi geus kolot geuningan ayi den kikituan teh doraka ayi. Ih, tangtos teh. Doraka kikituan teh ayi nu matak Gusti numur beng alam ece teh hayang kagolong jalma-jalma anu husnul khotimah ayi. Amin amin. Halus katungtungnakeun hayang nebus dosa baheula da ceuk ulama cenah kikituan teh gede cenah dosana teh ayi Nya atuh. ngan ece mah yakin ka pangeran teh pangeran mapan Ghafurur Rahim ayi asal daek tobat urangna tobatan nasuha. Mata kece teh na teh tobatan nasuha ayi hayang jadi jelema bener ece teh hayang diajar gitu mata kamari ge ece mah alhamdulillah kamari teh hamin syukuran tatangga dionang ustad anak yatim dionang syukuran naon eta syukuran tamat ikro hiji sabaraha lila eta sabaraha lila tamat 3 tahun teh ayi da geus kolot mah telat atuh lain telat ayi da ari jelema mah telat ayi lain maksudna telat ieu ingetan lain telat better late than never cek urang deungeun mah lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali sabab urusan ilmu mah cek urang deungeun mah long life education wah naon deui tah jadi sapanjang hirup urang teh tuluy belajar Nyai semohon gitu nu matak ayeuna ece mah engkeut teh mudah-mudahan ece mereka doa ieu sae ka urang dieu kade ke nu buraong buntang weuna masa eceueun we ngan bae ece mah jadi tumal nagarido asa urang dieu we urang Cipono khususna Kecamatan Tirta Mulia Kabupaten Karawang istri-istrina sadayana cing janten istri-istri anu soleh amin margi naon neng teh kagungan ibu cing emut neng teh bakal nurunkeun turunan bakal jadi ibu neng teh bakal jadi indung keur anak-anak neng cing nyaah kanu jadi indung sabab naon neng dangukeun ku neng lamun neng kalakuan teu balik kadangu ku tuang ibu jeletit manahna teh nyeri ayi tangtos nya ayi tangtos kabayang boga budak eta indungna kabayang boga budak heupunten ieu mah jadi jablay nu jadi indung teh ayi jeletit manahna teh sabab naon apan urang teh dididik teh cing soleh cing soleha nya cing nyaah kanu jadi indung sabab naon dangukeun neng bakal kaalaman ku neng kabeh jadi indung teh kumaha inung ngakandung 8 bulan melenung tapi inung henteu punung sanajan nyeri na kalangkung-langkung da geus takdir tinu agung sanajan anak rungsing inung tara ieu pusing matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu semohon sing inget ka inung saur junjunan urang kapungkur saha cenah anu kedah dihormat ku urang teh inung saha deui inung saha deui inung saha deui kakara ka bapa tuh margi naon perjuangan inung neng luar biasa dangukeun geura sok ku neng bakal karaos engke dina mangsa neng ngakandung nu jadi jabang bayi nyiksa anu jadi inung 3 bulan geus nyiram tilu bulan teh nyiksa ka inung teh hayang kitu teh utah deui cukup nyiksa ka inung sakitu henteu nincak 7 bulan atawa 4 bulan we ayeuna mah sok diriak-riak geuning nya ieu dibagjakeun 7 bulanan aya keneh kitu diriak-riak deui nya cukup nyiksa ka inung sakitu henteu nincak teh 8 bulan inung napas ge geus ponok nyangigir nyeri nang karak eungap nang kuban mah teu bisa
diuk geus nyarane serba salah menjadi inung ngakandung 8 bulan nyiksa sakitu ka inung henteu bro teh ngajuru disebut nage ngajuru neng juru na maot guyang getih nu jadi inung ngaluarkeun neng teh nepi ka rangsak bobogaan ngarohkeun nyawa nepi ka abut-abutan bobogaan ngaluarkeun jabang bayi amek eta nu jadi inung dina ngagubragna anak orok kalam dunya pedah bobogaan rangsak eueuh teu amek anu aya mah dirawu dipangku dinangna dinengne bunga amarwata suta pingah kagiri-giri jabang bayi keluar dengan selamat bagja sanajan heuda relatif sanajan goreng patut ke dikasep-kasep we ibu dangukeun bapak dangukeun orok gubrag ka alam dunya aya nu neang eta orok nepi ka kiamat moal aya nu wanieun hareupeun indungna nyebut eta orok goreng patut moal sabab naon lebur ku kanyah indung jeung nu jadi bapak nya ece cenah budak teh meuni pikasepeun budak teh pigeuliseun jauh we ti indung bapana cing harewos teh budakna pegek eueuh nu wanieun hareupeun indung bapana sabab naon tadi ge lebur ku kanyah indung jeung nu jadi bapak cukup sakitu nyiksa kanu jadi inung henteu eta inung keur nahan ka nyeri tengah peuting jumplang jempling inung nahan ka nyeri urut ngalahirkeun orok goar teh orok teh ceurik eta inung koleset bari nahan ka nyeri da apaleun ceurikna budak teh hayang nyusu burahol susu dikaluarkeun goronyo dikenyot kan jadi orok eta bapana neuleuh we eta bapana amak henteu susu pamajikan di daun teh di budak coba lamun susu pamajikan di goronyo ku tukang ojek meureun teu ngadek mah sia siksa tuh kadienakeun inung jeung bapak keur dahar cecelebekane dahar keur ngeuna dahar parecet teh modal budak teh eta inung geuleuh henteu eureun naon teh daharna ngomehan heula budak geus diomehan celebek deui dahar teu geuleuh nyai teu geuleuh cukup nyiksa sakitu henteu bus teh sakola tadi dieu biaya sub sekolah SD gelang keluar Ali keluar cukup nyiksa sakitu henteu bus SMP gengge dikaluarkeun kongkorong dikaluarkeun suweng dikaluarkeun bus SMA kadang-kadang motor digadekeun motor dijual supaya anak sekolah bus universitas kadang-kadang sawah ditajong najong galang najong sawah demi anak sekolah supaya anak jadi luar biasa sekolahnya jadi sarjana eta budak teh aya inung jadi bapak minta ganti ujang sia teh aing beres sekolah teh sia teh ti mimiti sekolah nepi ka jadi sarjana teh aing teh beak sakieueun beak sakieueun aya nu menta kitu moal nu aya mah bunga anak jadi sarjana dinangna dinengne jadi pangagulan nu jadi inung bapak anak aing jadi sarjana anak aing jadi sarjana der we kawin diria-ria deui wae nangap jaipongan nangap wayang golek ting sajabana eta ge nu boga numun eueuh elektunan organ tunggal jeung sabajabana ngawinkeun jadi anak menta nagih kanu jadi anak moal geningan ece ibu tempo bukti mah geus kawin budak ulang tari nama-nama gening ka pamajikan atawa ka salakina gubrag ge anu jadi anak boga anak da disebut incu inung deui nu ripu
nini na nuripu tuh nu mata kade cekat rangan doraka ti inung jeung ti bapa lamun dilemur kai ranu dileweng kai dangder dipake pangrek pingkeng dipake pamikul bengkung matak balueng anu niup hirup lir cara gamparan awak ditincak beheung dicekek paling untung mangeh kokotor doraka ti inung jeung ti bapa kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran naudzubillah summa naudzubillah Amin amin. moal aya mangpaatna doraka ti inung jeung ti bapa nu mawi ibu upami aya nu kagungan keneh ibu inung anu keneh kagungan ibu bapak sok senangkeun nu jadi inung mun bisa mah wapan nu jadi inung teh sakali-kali ajak ka rumah makan inu jadi inung teh cenah tuang anu raos bungahkeun nu jadi inung teh nya ajak piknik inung teh ulah dinya nyeri wae nu jadi inung teh ajak piknik inu jadi inung teh disenangkeun nu jadi inung teh nya sok dangukeun loba pisan papatah-papatah inung papatah-papatah anu mengenai inung loba pisan para pujangga urang menciptakan lagu tentang inung loba seperti Bapak Haji Roma Irama ngadamel lagu anu luar biasa anu mutkeun jisim kuring nuhun ka Bapak Haji Roma Irama Raja Dangdut ngadamel lagu anu disebut Keramat dangukeun urang setel dina ieu waca ieu tentang ibu Bapak Haji Roma Irama kaperna dangukeun kela burcan bener itu kumanya oh salah mencet ayi ieu makana micet ning ayi punten dangukeun ieu nya ieu lagu Keramat Bapak Haji Roma Irama dangu tah ieu bener ya hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya Maruman teh tah nu kieu HP layar jebrod nu kieu ye tuh sampai ganti maruringkak bulu punuk ayi nya urang teh tina kanyaah nu jadi inung kanyaah jeung teu jadi bapak laras nu mata kade sakali deui ibu bapak sanajan disebut ibu da pasti boga inung anu tos ngantunkeun kiriman Fatihah unga beres salat 5 waktu tidak teu capek kiriman anu parantos ngantunkeun almarhum almarhumah kiriman doakeun mudah-mudahan inung urang anu aya di alam barjah sadayana ditetepkeun dina surgana nu murbeng alam kitu ayi ece mamuringkak sok ngomong-ngomong inung teh ayi nya matak ayeuna ece engket-engket ece teh hayang babalik pikir we ece teh kitu ayi nya da bakal jadi inung ece oge nya sugane kitu ge nu bogoheun ka ece da cantik boga ka bogoh ece teh wajabrik purunyus ayi culeos ka ece teh baheula ge 5.000 kurang kene nya loba urut ka bogoh ece mah di dieu teh ayi saha wae bogoh ece maneh ulah dibeja-beja nya apa Bapak Daya Kade Cipono ya apa urut ka bogoh ece teh oh kitu ece nya alah ngarukana ka ece teh bogoheun unga poe merean kuota ka ece apa Asep Junaidi apa tuh Pak Haji calon dewan nomor 1 ti Nasdem apal Pak Haji apa ta eta teh pahayang-hayang jeung ece pahayang-hayang kumaha ece hayang ka manehna manehna ka ece hayang utah kitu ayi hampura ece teh jeung bari jeung batuk deui teh ayi ya atawi karusumna totoronan dari sakali deui ayi nya mudah-mudahannya dina acara ieu teh naon acara di dusun Cipono
nyata apukana Bapak Daya Kade Ciponoh Ibu Nursi dina raga hiburan masyarakat syukuran tilu periode itu Bapak Lurah Daya teh nya nadar ti baheula itu tahun 2020 itu semohon 2020 hari teh manjerna teh ayi ka ceut teh duit teh mangesting ka mana beureun suka derek poho pete inget keneh nih ayi nya hari teh mah keur murah keneh ceut teh 3 tahun ka tukang ayeuna cenah saruakeun we dalang ninyeli teh kana angen henteu palurah henteu dalurah jeung sim kuring teh parantos soulmate nya deung yakin di dapat lurah mapan apa kana seni menya aing balik teh di tamahan sakitu we nya aya sakitu we nya wilujeng hayu ah gerak gegeroh di kitu